Ye kade dina nalika urang mamangkatan usahakeun teangan masjid jeung urang kudu ngalaman salat di dinya. Da urang teh osok liar teh euy. Kudu ngalaman salat di dinya sabab barokahna gede. Lain ngan saukur di alam dunia bakal kapanggih teh isukan di akhirat bakal kapanggih. Di mana urang salat di dinya bakal jadi saksi. Dina Hilyatul Aulia diterangkeun kieu ya. Qala atau ul Khurasani Imam Ato al Khurasan ngadawukeun kieu ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buqatin min biqoil ardi teu pati-pati ayeuna hiji hamba hiji manusia daek sujud ka Allah sakali sujud we sakali salat we atulah sakali sujudnya sakali salat di eta tempat sujud di eta masjid illa syahidat lahu yaumal kiamati angin eta tempat sujud teh bakal jadi saksi keur urang isukan dina poe kiamat tuh wabakat alaihi yauma yamutu bahkan eta tempat eta masjid bakal ceurik nyengceurikan urang minta hampura ka Allah dina nalika urang maut ngaduakeun ka urang euy matak di mana liar teangan masjid kudu ngalaman urang sujud di dinya kudu ngalaman salat di dinya ame eta masjid jadi saksi nyapaatan ka urang dina nalika urang khususna keur maut bisa jadi doa keur urang maut urang husnul khotimah kitu tah euy.